Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi 'allamal Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu munzilul Qur'an. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sahibul mu'jizati wal Qur'an. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala man uhiya bil Qur'an, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladzi kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladzina tamassaku bil Qur'an. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil. Langkung tipayun mangga urang sami manjatkeun puji syukur ka Allah nu Maha Ghafur. Shalawat ni wasalam mugia Allah limpah curakeun ka junjunan alam kersana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia Allah tetepkeun kangge para keluargina, para sahabatna, oge mudah-mudahan urang sadaya jaga kaing syafaat mantena di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal. Hadratal mukarramina wa sadatal muhtaramina wa ashabal fadilah, segenap para alimin ulama, para masyayikhinal kiram, para kiai, para kasepuhan bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus para dewan guru setempat anu tetiasa disebutkeun namina satu persatu, insyaallah tengirangan hormat pribados kamarantena. Urang doakeun mugia guru-guru urang sadaya sing dipaparing rizqan barokah ku Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ka para qori, sareng qori'ah anu parantos ngalantunkeun suara emasna, urang doakeun mudah-mudahan sing ditambah barokah ilmuna ku Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintah setempat manawi aya eueuh kira-kira ieu RT na aya hadir milu rajaban. Lamun RT tidak rajaban cekek RT na ngaharin-harin lembur cek aing mah. Dan insyaallah di dieu mah RT na rajin ngaji, alhamdulillah. Entak ibu lamun boga RT rajin ngaji, doakeun bapak RT sing panjang umurna, sing barokah hirupna, sing awet jabatanana, nepi ka paeh tah jadi RT bae. Urang doakeun mudah-mudahan aparatur pemerintah anu hadir sejang iringan peringatan Isra wal Mi'raj, mudah-mudahan Allah jadikan para pejabat anu senantiasa meningkatkan kualitas iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Segenap panitia peringatan hari besar Islam Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
anu dayakeun di kampung naon ngaranna Cidadap. Urang doakeun ya para panitia anu diprakarsai ku para pemuda. Mudah-mudahan naon rupi segala bentuk pengorbanan, baik nu korban harta, korban tenaga, korban pemikiran, mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri asadakumullah, syukur alhamdulillah dina wengi ayeuna urang sadaya tiasa ririungan dina raraga mikaelin dua peristiwa yang sangat penting. Peristiwa Isra jeung Mi'rajna baginda Nabi besar Muhammad. Kunaon ieu Isra jeung Mi'rajna dianggap penting? Saking pentingna Isra Kangjeng Nabi ku Allah direkam dina Al-Qur'an. Padahal ayat anu ngajelaskeun tentang Isra Kangjeng Nabi dari 114 surat di dalam Al-Qur'an itu hanya terdapat satu ayat. Tapi hebatnya cek para ulama tafsir, lamun orang merhatikan awal surat Al-Isra ayat anu pertama, Allah memulai surat Al-Isra dengan kalimat subhana. Jarang sekali Allah ngamimitian surat dengan lapan subhana kecuali di surat Al-Isra. Ternyata di lebetna aya rahasia anu terkandung. Numantak Allah memulai surat Al-Isra dengan kalimat subhana karena Allah rek ngadongengkeun perkara di luar jangkauan akal manusia. Perkara naon? Perkara diisrokeun Kangjeng Nabi di Mekah ke Palestina, naik ke Sidratil Muntaha, balik dari ke Mekah hanya membutuhkan waktu 1/4 malam. Mana bukti 1/4 malamna? Dina ayatna aya lafad lailan menggunakan isim nakirah cek santri li ibadati taklil nuduhkeun kana makna saeutik teu kaharti ku akal, memang lain pagawean akal. Bayangkeun ku urang sadaya jarak Mekah Palestina itu 1500 kilo. Lamun ditempuh pakai kendaraan mobil itu akan memakan waktu 15 jam sajalan, bolak balik 30 jam. Lamun naik onta 40 hari 40 malam sajalan. Tapi baginda Rasul menempuh perjalanan di Mekah ke Palestina, naik ke Sidratil Muntaha, balik dari ke Mekah hanya membutuhkan waktu 1/4 malam. Teu kaharti ku akal, memang lain pagawean akal. Ngandung hartos dulur, andai kata Allah teu mere iman ka urang kabehan, yakin urang Cidadap moal percaya karena Isra Rasul. Naon sababna? Kajadianana di luar akal manusia. Ia ngandung hartos, andai kata otak kurang dipake mikiran peristiwa Isra Kangjeng Nabi, moal nyampe otak kurang moal. Ulahkeun ngomongkeun Isra Kangjeng Nabi, ternyata dadamelan Allah anu diciptakeun ku Allah anu nempel dina awak urang, lamun dipikiran ku otak moal nyampe otak urang moal. Yuk urang coba berpikir ayeuna saeutik jajal. Mikiran dadamelan Allah nu aya dina awak urang, ulah mikiran peucit di jero beuteung teu katempok bunya, nu katempok be di mata urang sagede bulu. Ibu boga bulu, bo aya bulu, urang ngaji bulu be penting ayeuna. Punten, eta bulu coba pikiran ku otak, bulu atau mungkin dia malah seri. Dulu beda tempat beda ngaran, bener enggak? Beda tempat beda aran. Setiap beda aran pasti beda sifat. Ya orang hitung hiji-hiji, kan ulah kabeh budak ketik bahaya.
Dina sirah aya bulu. Aya naon ngaranna? Rambut. Di handap rambut aya bulu ngajepat ya naon ngaranna? Tah geus beda sih eta. Tadi mah rambut ayeuna padahal bulu-bulu kene. Bener enggak? Beda tempat, beda aran. Setiap beda aran pasti beda sifat. Rambut bertahun-tahun lamun teu dipotong panjang moal. Gondrong henteu. Halis pernah ngagondrongan. Anehnya. Padahal bulu-bulu kene. Tugan urang Cibadak aing mah kabel teuing budak hirup di dunia. Ieu halis teu kagondrong. Jati baheula sakieu-kieu bae halis. Bener henteu? Kuku berbulan-bulan lamun teu dipotong panjang moal. Untuk manjangan itu anehnya teka harti ku otak ayeuna urang leogeun kana bab agama cek nabi kieu idza fasa ahadukum falyatawaddo ketika keluar angin dina bujur naon ngaranna eta idza fasa ahadukum ketika anjeun keluar angin dina bujur hidup ngaranna ibu bapak hendak melaksanakan sholat maka agama merintahkeun fal yatawaddo hendaklah wudu dulu wudu heul punten teh ari ngalaud ngombah banget apa ngombah bojor banget apa bojor kunaon banget nu dikumbahnya dan umuak lagi bujur kaharti teu ku akal teu kaharti ieu ngandung hartos dulur. Ternyata kemampuan akal manusia, kemampuan otak orang lamun pakai mikiran karena kebesaran Allah geus moal nyampe otak orang moal nyampe. Apalagi memikirkan tentang isona Rasul digunakan oleh akal, dipikiran dibulak-balik ku akal. Ulahkeun sagede urang sanajan profesor ngadon botak doang mulun aja. Moal nyampe. Ternyata ieu teh anugerah ti Allah, urang mah masih kene diberi iman, percaya karena Isra Rasul. Alhamdulillah. Ieu buktina lah. Panitia sataker kebek. Masya Allah. Sampah di kamari. Nyen tenda suak gede naon. Ceramah leutik. Ayo manuk kacamata dia di jero kandang ya. Itu salah satu anugerah di Allah. Ciri orang masih kena boga iman ke Allah. Makanya lamun orang ningali karena sejarah. Punten ternyata Isra Rasul itu terjadi bukan tanpa sebab. Ampura kula mau ngadain kitab Dardir moal. Sebagian kayak di dia mah. Ini jahit durain dah. Sebagian haji noem kan nangis. Ngomongin Dardir mah yang mau ngomongin kitab Dardir udah belum kula ceramah Rajaban ngadongikeun kitab Dardir itu akan terkesan saya penceramah tekstual penceramah menang ngapalkeun biasanya lamun ceramah menang ngapalkeun bayarna murah eta ji biasa murah aing mah disebutnya kayak update apa yang sedang viral eta nu poin dibahas nah entak ulah gagabah mahal aing mah oke ijazah saya pengen bobok ijazah juga. Punten, gula hanya mengingatkan, ternyata Isra Rasul terjadi itu bukan tanpa sebab. Lain karena Allah iseng pagawean ngaisrokeun Kangjeng Nabi lain. Aya latar belakang kenapa Rasul diisrokan oleh Allah. Anu pertama, inda jafafi ahlil ardi. Ketika masyarakat bumi mengalami pergeseran akidah. Anu kedua, ketika dakwah Rasul mentok. Rasul dakwah di Mekah, umatnya tidak bertambah. Umatnya penambahan. Lalu pertanyaannya, ketika dakwah Rasul mentok, apakah Rasul berhenti dakwah? Tidak, Rasul terus berdakwah. Ia ngandung hartos ka urang sadaya. Para ustadz, para kiai, ketika santri tidak bertambah, ketika jamaah pengajian tenambah, ketika jamaah nungaos tenambahan, ulah eureun ngaji, teruskeun ngaji, sanajan ngaji jeung tiang masjid, bener. Ulah kiai pundung tolol, teruskeun ngaji.
Ima kiai kudung pedah nu naji nambahan. Nu hadir ngan tiluan aki-aki kabeh. Nu hiji torek. Anu kadua batuk malulu. Aya nu katilu teh torek teh batuk ngan molorna beuki jasa. Tuh Rasul tidak berhenti dakwah. Rasul terus berdakwah. Apa yang Rasul lakukan? Pindah Rasul dakwahna di Mekah ke Taif. Dengan harapan sugan orang Taif mau menerima dakwah Rasul. Berangkat bagi Rasul ke Taif akhir bulan Syawal. Berangkat ke Taif tengah peuting bari lempang suku. Lempang, Masya Allah. Kita pula izin ke Rasul. Rasul mah dakwahna tanpa diundang. Aing mah dakwah kan diundang ku panitia. Diberi DP segala. Bener tak enggak? Lempang ti mana naik galindingnya ini. Kalau naik mobil, ribu-ribu ke jalan. Anjir lu negara Jokowi kayaknya dah lagi sih. Masya Allah. Dulu jembatan usrit dulu jembatan aja. Dan kapok dirubuhkan jembatan itu cek ini. Ayo jalan aja. Mending rubuh ke doa cek makagok. Aku udah ngolpot tetap bujul yang tak ngolpot. Nanjaknya belok gitu. Masya Allah. Mantap ngadoa mudah-mudahan sulami lu tiga dia ya. Lumayan deh sulami dibangun jembatan dah. Bener kan enggak? Tuh tinggal Rasul dakwana lempang suku dulu. Begitu nyampe ke Taif, Rasul menemui Bani Saqif. Ketika Rasul menyampaikan tujuan dakwah, apa yang terjadi saudara? Ternyata ku Bani Saqif lain diterima dakwah Rasul, tapi Bani Saqif ngumpulkan budak leutik, termasuk kalangan ibu-ibu dikumpulkan menghasut bagi Rasul, ditimpukan ku batu. Masya Allah. Tuh Rasul mah dakwana sampai ditimpukan ku batu. Can pernah terjadi umat negeri dakwah ditimpukan ku batu, betul? Pernah di Cidadak ngondang mubalik ditipukan ke masyarakat pernah tencan rek ngajajal arek pamuda rek ngajajal aing kerselama ditipukan arek ngendong aing gede haji jalan mau balik sumpah aing mau balik dikepek wae di mana imahna si eta aja numpang aja atuh gelut jeung aing gelut sadatangan maksudnya kumaha gelut sadatangan di mana aing rek eleh eureum heula. Tinggali Rasul dakwana sampai ditimbukan ku batu, sampai bercucuran darah Rasul. Ketika darah Rasul netes, eta Kangjeng Nabi teu eureun nandean geutingna sangkan ulah nempel kana taneuh. Naon sababna? Rasul khawatir ketika ada darah satu tetes darah Rasul nempel kana taneuh, maka taneuh bakal murka ka Allah. Ditandean ku Kangjeng Nabi. Ketika Nabi nandian getihna, dongkaplah malaikat Jibril menghampiri Rasulullah. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, andai kata anjeun siap Muhammad, anjeun kantun nyuhunkeun ka Allah, seluruh malaikat yang ada di langit bakal diturunkan ku Allah untuk melemparkan gunung-gunung yang ada di Taif. Tinggal tunjuk ku anjeun Muhammad, gunung mana anu kudu ditimpukeun ke orang Taif. Apa jawaban Rasul? La ya Jibril, la ya Jibril. Ulah Jibril, ulah. Masya Allah. Oh, untung Jibril datang ke Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Coba lamun datang ke aing. Aing berceramah ditipu kurang Cidadak. Datang Jibril, cek malaikat Jibril, Haji Jenal, kumaha ya orang Cidadak ieu? Langsung aing ngajak, Jibril ratakan. Bener kan enggak? Tapi Nabi menjawab, la ya Jibril, ulah Jibril. Inna Allah lam yab'asni ta'aman wala li'anan, walakinna Allah ba'athani da'iyan wa rahmatan lil alamin. Kata Nabi Jibril, saenyana Allah ngutus kaula lain titah jadi perusak di muka bumi, lain titah ngalaknat satu sama lain, akan tetapi Allah ngutus kaula da'iyan untuk mengajak kana kehadiran wa rahmatan lil alamin, sekaligus menjadi rahmat bagi seluruh alam. Masya Allah. Ternyata lemparan batu orang-orang Taif
dibalas ku Kangjeng Nabi ngangkat pandangan Rasul ke Allah, ngadoa ke Allah. Apa kata Nabi? Allahumma akhruj min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'an. Cek Kangjeng Nabi, ya Allah, keluar ke tina tulang sulbi orang-orang Taif, sanajan indung bapana kafir, sanajan bapak kolotna musyrik, keluarkan dari tulang sulbi orang-orang Taif, man ya'budullaha, orang yang mau menyembah kepada Allah, wala yusyrika bihi syai'an, tanpa menyekutukan ke Allah. Terbukti doa Rasul diijabah ku Allah. Mana buktinya? Sampai kadinten ayeuna, sampai detik ayeuna, orang Taif kabeh iman ka Allah, iman ka Rasulullah. Alhamdulillah. Iji. Setelah Rasul gagal dakwah di Taif, Rasul kembali ke Mekah. Sadongkapna ke Mekah, Allah kembali menguji baginda Rasul dengan ujian yang lebih berat. Ialah cara Allah. Ketika Allah rek ngangkat derajat manusia, diuji heula ku Allah. Ulah ngimpi urang hayang jadi jalma sukses tanpa melalui ujian di Allah. Ulah ngimpi hayang jadi jalma besar tanpa melalui ujian di Allah. Setiap naik level pasti bakal aya ujian nu kurang dilalui. Teu beda kieu ku ya. Ibu moal bakal biuk di bangku SMP lamun teu ujian di SD, bener? Moal bakal sekolah ke SMA lamun teu lulus ujian di SMP. Moal bakal duduk di perguruan tinggi tanpa lulus ujian di SMA, betul? Moal bakal keluar tina kuliah boga titel sarnaja lamun teu lulus ujian S1, bener? Aya ujian heula. Puguh-puguh gablek ijazah, aya ujian hal, aya ujian skripsi heula, teu puguh-puguh ujug-ujug jadi sarnaja henteu. Bener kan enggak? Batur mah kitu. Emangnya boga ijazah bae. Tak aing saumur boga presidensi eta doang nu teu diomongkeun. Bener dan enggak? Oh, kakarah nang ya. Ya presiden nu baheula Soeharto, SBY, Gus Dur, ya tilak diomongkeun. Fungsi eta doang nu teu diomongkeun sampai ka ieu. Atuh si jendol. Atuh. Masalah ijazah sampai kana can angus-angus. Bener dan enggak? Atuh cek kula nu bodoh, cek nu bodoh. Lamun bener gablek ijazah, atuh mantak naon ditembongkeun beres. Ulah kudu ngahaliungkeun ka kabehan ya. Bener. Kan beres masalah bapana, ijazah anakna anu kan masalahkeun di bae. Atuh cek aing moal jauh 11 12. Lamun bapana popolongoan, anakna ge atuh popolongoan sarua bae. Tuh tingali, Rasul diuji ku Allah. Namun ujianana setelah balik ke Taif ke Mekah, ternyata dua orang yang Rasul cintai wafat dalam tahun yang bersamaan. Sehingga ulama sejarah menyebutkan dengan istilah amul huzbi, tahun duka cita. Anu pertama, Rasul dikandungkan ku mamangna Abu Thalib. Sanajan Abu Thalib teu asup kana golongan umat Rasul. Abu Thalib maot dina kayaan musyrik, tapi jasa Abu Thalib sangat besar. Karena Abu Thalib lah yang melindungi Rasulullah dina ancaman orang-orang kafir Quraisy. Selama Abu Thalib masih hidup, tidak ada satupun masyarakat kafir Quraisy yang berani menyentuh kulit Rasulullah. Abu Thalibna hidup kene. Ayeuna Abu Thalibna wafat. Tidak lama setelah Abu Thalib wafat, 5 minggu kemudian, istri tercinta Sayyidatuna Khadijah wafat. Ini pukulan yang berat bagi Rasulullah. Namun sababnya karena Rasul sadar Khadijah bukan hanya sosok seorang istri, tapi justru Khadijah yang terkenal janda kaya. Janda kaya. Seperempat tanah Mekah itu milik Khadijah. Seluruh harta Khadijah dipasihkan ke Kangjeng Nabi untuk perjuangan dakwah. Tuh Khadijah Rasul mah kitu teh. Beda jeung Khadijah tidak beda.
Ayah Khadijah di dia ampun aja. Khadijah Rasul mas seluruh hartanya diberikan kepada Rasul untuk perjuangan dakwah. Hari Khadijah Cidadak kumaha tukang ngabeakeun duit salah. Gila. Maka Rasul saat wajar, Rasul merasa terpukul ketika Khadijah wafat. Karena Rasul sadar, sehebat apapun laki-laki, setinggi apapun jabatan bapak-bapak, tanpa ibu-ibu, nanaon. Akur tak, hampura, seribu hampura pak. Sana jangan kurang gagah boga jabatan luhur pangkatna tanpa ibu-ibu nanaon. Memang ngaji jeung di kang mah kudu kit angkat heul kayak dibandingkeun deui poin tenang bae. Tinggal karena memang fitrah lalaki dasarna lalaki boloon eta lalaki lamun di dunia bikang blon. Deke kurang Cidadak ya. Coba bayangkan, andai kata iya masyarakat kabeh penduduk Cidadak kabeh lalaki, bikang sapotong-potong acan. Yakin aing blon kabeh. Iya bener dia. RT na blon. RW na blon. Ustadna sarua bae. Naon teu lieur Kak lamun teu manggilawan, beneran teh? Hampura teh, kula mau ngomongkeun batur. Karasa ku awak sorangan. Hampura. Aing cek batur al mukarram ya. Cek batur. Ya pamajikan yang jok can pernah nyebutkeun al mukarram kan ya. Punten. Karasa ku awak sorangan. Can kebal pamajikan kula gering. Dirawat di Aji Darmo. Tilu peuting. Pan eta anak kabeh aing nu ngurusan. Masya Allah tabarakallah. Urang maka lalaki tebecus, sumpah tebecus. Bener enggak? Ulah sakit gedean dia ulah gabah. Tebecus lamun ngurusan anak. Hiji waktu anak hayang ngoong indungna. Kita lihat Umi ke rumah sakit, dibawa kabeh anak ke rumah sakit besuk. Datang ke rumah sakit anak ngadeng pas ini. Nu hiji hayang ke Alfa. Nu hiji dikekeuh mung ka Alfa, hayang ka Indomaret bae. Aing tolol ya anak ini. Atuh padahal saliang gerejeung padahal mah teh. Sa pabrik. Tapi kahayang teh aku. Pan lalaki mah sareuseukan teh, beneran enggak? Akhirnya cek kula mana? Enggak ada Alfa, enggak ada Indomaret. Balik kabehan. Jadi pada puyeng ka ayeuna. Nya kudu ka Alfa, nya kudu ka Indomaret. Akhirnya mah dibawa balik kabehan. Eta sapanjang jalan anak mewek kabeh na mobil. Datang ke imah beri eta anak capek mewek beuteung lapar. Lapar, pengen makan. Waduh, digitupun. Hadena aing santri digitukeun ya. Bener dah enggak? Ari santri mah urusan ngejo mulah ditanya. Bener dah enggak? Gampang mah bisa ngaji mah nomor 20 tau mah. Atuh bisa-bisa ngejo bae dengan dia. Tenang digitukeun. Aing pernah mas santri digitukeun. Ngejo bae bisa gitu. Kalau ngaliwat mah asak santri mah. Santri mengaliwat teh kudu diasaan. Santri cenah ngaliwat diasaan keneh. Hampura teu level. Kuat pilihnya. Atuh dicolok dong tadi, asak. Kadang-kadang santri aing eta liwat asak eta lain dicolok lain diasaan. Dicokot sasendok mah disabetkeun kana bilik. Blek. Lamun nempel tak kejo asak berarti geus. Atuh punten dibandingkeun pamuda tukang ronda jangan ngaliwat mahiran kene santri cek aing. Bener dah henteu? Eta pamuda mun tukang ronda nu teu masantren heumpeu pamuda ya anu teu masantren eta ngaliwat ngahungkeun seuneu geus pasti sih eta ulah gede-gede ya bisa tutung. Bener dah henteu? Aliwu terus pelobah kejo asak kan eta nu ngasan kos 10-an asal nu gede asak itu ahak asak itu ahak lu bener pangan santri mau ditanya ngaliwat tenang di situ tuh aing santri ngaliwat atau ngaliwat
beres liwat asa anak hiji-hiji dihuapan, beres ngahuapan anak atuh aing ibu kan sarua bae atuh heuh pina ku anak aing atuh aing henteu begitu kula rek ngahuapkeun kejo kakara kesah huap anak leutik modal hayang ngisap. Coba bayangkeun ditunda deui teh huap kejo ngisangan ya Allah tabarakallah. Coba bayangkeun teh nu lapar dihuapan, nu ngising diisangan, nu imah acak-acakan, eta bantal ti kamar kok pindah ke tengah imah kabeh, nu parapot tidak buka turun kabeh, intinya kakara-kara sakukula. Ya Allah ceng nyanaha kakara tilu poe doang ditinggalkeun ku indung dia ayu ruwet aman teu kacara keur aya indung dia pagawean imah kacekel ku ibuna bener henteu. Masya Allah tina sasapu nyeuseuk kukumbah masak ngurusan anak kabeh anteng bapana ge miluan bener henteu. Masya Allah mantak di dieu kudu sadar apa setinggi apapun jabatan kita tanpa ibu nanaun karena memang punten dibalik lemahnya wanita justru Allah berikan kekuatan yang tidak pernah diberikan kala laki. Bejakeun ulah teh bejakeun ulah nah mikir sakedeung ya dibalik lembutnya wanita justru Allah mere kaistimewaan anu teu dibikeun ka urang dulu. Naon kaistimewaan hiji nyusuan naon cenah teh nyusuan jajal lurah boga jabatan titah nyusuan anak becuseun ka moal wah karena urang mah lurah teu dibere galon ku Allah bener hari nikah mah aya galonan badah galon aja tanpa isi ulang. Oh saya tamat tanpa isi ulang sebab aing can manggih pabrik susu ibu-ibu eueuh lamun aya cenah pabrik susu ibu-ibu aing rek eureun ceramah rek ngalamar jadi karyawan tukang peresan susu ibu-ibu boga galon abi kan urang mah eueuh galon anu kadua galon ibu-ibu ya gagahna naon selain tanpa isi ulang cocok untuk segala umur dah eta cocok untuk segala umur mantap pulang ngawejan ka ibu-ibu ya bok bisi boga salaki gede adat bisi boga salaki pundung ulah pusing-pusing susuan kuliah teh ganteng bener dah enggak budak leutik kejer mewek tengah peuting lamun geus susuan anteng ta moal repeh moal geus lamun salaki dia mamarahan bae susuan dia mah dibejaan ku ibu hauh gede ganjaranna god bejakeun ulah sakali anu seuria ganjaran anu kadua dibalik lemahnya wanita justru Allah beri kekuatan anu teu dibikeun ka lalaki naon eta head naon cenah Bu head menstruasi untung eta head ku Allah ditakdirkeun ka bikang alhamdulillah gede isinya Pak mikir sakedeungnya lalaki mikir sakedeung andai kata Allah nakdirkeun lalaki head sumpah aing mah bingung masang softtekna bener dah enggak pangla awe bari ka di mana head tinggal didapokeun blok beres coba lamun lalaki head kemana-mana mau botol aku yakin sekali makanya di dia wajar Rasul ketika Siti Khadijah ngantunkeun Rasul merasa terpukul wajar ketika dua orang yang berperan dalam perjuangan Rasulullah wafat dalam tahun yang bersamaan
Ulama sejarah menyebutkan dengan istilah amul huzni, tahun duka cita. Maka terjadilah Isra bagi Rasul. Isra Kangjeng Nabi tasliyatan lin Nabi, sebagai penglipur lara bagi Rasulullah. Dihibur ku Allah ta Kangjeng Nabi. Melalui perjalanan Isra jeung Mi'raj Kangjeng Nabi. Ieu teh ngandung hartos ka urang sadaya. Ketika orang hidup di dunia terpuruk dengan berbagai macam masalah, maka caranya dongkapan Allah, datangan Allah dengan cara apa? Sol. Kata Nabi apa? Kanan Nabiyyu idza hajabahu amrun sholat. Nabi ketika terhimpit dengan satu masalah, maka solusinya cek Kanjeng Nabi sholat. Loba hutang sholat, loba nu nagih sholat, salaki eueuh di imah sholat. Pan ieu mah geblek, hidup geus susah, usaha teu becus, hidup miskin sampai wani ninggalkeun sholat, pang goblok-goblokna jelema. Dengen kalau tilok sholat aing ngomongnya dibebek dia ku aing sakalian. Atuh hidup geus susah, sholat teu daek. Hello. Atuh mending sadia boeh cek aing mah. La ilaha illallah. Ipun teh urang hampir tiap kampung, tiap masjid ngayakeun Isra wal Mi'raj. Tapi nu ngisian masjid eta-eta keneh. Bener kan enggak? Itu naon kikieuan lah. Makanya coba wayahna yeuh. Ternyata apa yang terjadi ke negara orang, apa yang menimpa umat Rasul, keterbelakangan umat Kanjeng Nabi, karena memang umat Rasulna teu bangga karena keislamanana. Satu sisi orang ningali umat Islam jumlahnya terus bertambah, tapi kata Nabi, kualitas yang tidak seimbang dengan kualitas. Umat Islam jumlahnya loba, tapi kualitasnya semakin menipis. Namun sababna karena lemahna umat Islam teu bangga karena agamana. Salah satu bukti andai kata umat Islam ia bangga karena agamana, contoh sederhana, lamun semua generasi Islam mampu menjaga sholat yang 5 waktu, yakin apa kata Nabi, idza saluhatis shalah saluha kullu amali. Lamun umat Kanjeng Nabi geus rapi sholatna, maka urusan lain bakal kabawa rapi. Berarti kajawab kunaon umat Islam terbelakang karena umat Islam loba keneh nu can daek sol. Eta panyakitna nu kudu bedil coba. Bedil. Ini perintah agama kok. Cek Nabi muru as-sabiyya bis salati idza balagha sab'a sinin. Ajak parentahkeun anak-anak anjeun ketika umur 7 tahun, ajak sholat, umur 7 tahun. Wa idza balagha asra sinina fadribuhu 'alaiha. Ketika anak ibu umur 10 tahun dititah sholat, tidak sholat, gebuk, didurbin ghairi mubarrihin, tapi dipukul tanpa harus meninggalkan bekas. Tintrek, jepret, jewer, umur 10 tahun. Lebih di 10 tahun, anak ibu umur 15 tahun dititah sholat, tidak sholat, cekek ku dia paeh nyeun deui. Ujung sulit paeh nyeun deui, ke boga anak deui umur 15 tahun sholat moal dia moal mah cekek deui, lamun paeh nyeun deui bae. Laju nama pegawai di dunia, gawe nyekekan anak doang. Ini perintah agama kok. Makanya kita prihatin Pak. Ya Allah, tabarakallah. Miris kurang ningali umat Islam. Makanya muncul pelecehan agama karena umat Islam itu bangga. Iya penyakitnya. Tanggung jawab karena sholatnya. Anu kedua, penyebab umat Islam terbelakang karena umat Islam tidak bangga dengan pendidikan agama Islam. Jawab jujur urang Cidadak, anak na loba nu sakola ta loba nu masantren? Sakola ta masantren?
Ada lepan kicep lagi beda karena sekolah. Ya Allah, disubuh kene anak indung nang spasi aja anak, bener. Dura budang dia besi kaburangan sakol. Kurang dia itu. Taruh apa ya? Allah karim. Anak nak undang mudah. Dibawa kacain, dipandi, yes dipandian, didandang, diwedak, disalin, pakai serag, terus rapi pakai seragam, titah sarapan, dihuap, panteng ngomong-ngomong sholat subuh dia ke anak kita. Lalu ngomong nama, bener enggak? Juga sepesukun hari sholat subuh itu. Masa Allah tabarakallah. Ini cikal bakal rusaknya generasi urang karena urang terpeduli karena pendidikan agama Masya Allah, karena sekolah mah luar biasa. Dituntun di imahna ka sekolah. Datang ke sekolah anak asup ka TK indungna ngobrol di buruan TK bari kaur hayakeun arisan sagala. Ayo ngaku dia. Tapi ketika ba'da maghrib anak wajib belajar Quran, anak diajar ngejak ngaji di sosompang, can pernah nele kalau nuntun anak di imah dibawakan ustadna can pernah nol. Bener tante? Karena ngaji nongon saukur di kebahan doang anak gerang ngaji dia kan itu gerang ngaji. Anak kita ngaji indungnya di hadapan TV indung tol. Angkat awas punten bu waktu libur kok koyanya ini punten ini sebagai batu pelajaran sebab pula punten mbak saya pulang ke Indonesia tahun 2004 pulang nolak kondangan ceramah hampir 8 tahun nolak ceramah dia undang ceramah 8 tahun pulang nolak tiap hari mengundang mual mulai baik 8 tahun naon sababna aing bung disebut mubalik calok rangkas saya teh mengaji doba di Cidadak bener dan sabab bener pulang embung nitahan anak batur ngaji anak aing terjadinya naon pan aing mubalik calok disebut makanya kula pernah janji ke Allah kula bakal ceramah lamun anak aing geus jadi jelema lamun anak aing bobongkong keneh moal naon sababna eueuh hartian aing ditahan anak batur titah ngaji ari anak aing teu bisa naon makana pun bertahadus didik mah kula diberi amanat ku Allah anak kakara kelima dia jatahna ge 20 anak aing lumayan boga anak 20 maka edan 10 ayahnya 10 deh atau berapa anak air edan kabeh kadang-kadang diberi anak 5 kok apa ulah janji kau setiap sholat ulah ngadoa sok ada ngikuan doanya cuma satu setiap ulah ya Allah ulah wakan di mautan awak abdi satungtung can nyaksian anak salimana hafal Quran sabab anak pula wajib kita ngapal Quran tekata Al-Quran cekek dia kuai mumpung utik eneh ini pian deui jadi setiap doa itu dipajarkan kadang ku anak makanya kamari anak kula ngingetan cek anak kula kieu di ulah gagabah umur abi moal kebel deui ulah kunaon abi baheula ngadoa setiap salat ulah waka di mautan lamun can nyaksian anak kata Al-Quran kabeh terus anak abi nuka hiji sampai ke 4 geus beres ngapalkeun Quran tinggal si neng nu bungsu hiji deui waduh aing teh pae makanya ieu satu cara ya punten Bu ulah melatih anak mudah-mudahan diinspirasi buat masyarakat Cidadak
Salah satu kelemahan orang tua di ngadidik anak, loba nu teu mampu. Satu, saya menerapkan aturan di rumah. Anak ulama teu meunang nyekel HP sebelum hafal Quran. Anak aing nyekel HP cabok lah. Ini aturan yang sulit diikuti oleh yang lain. Pan urang mah eleh ku anaknya. Anak orang kerja nyekel HP digerapan kata teh nyilek kamu mudah kan enggak atuh kunaon dia dibeli dia salah orang karena ternyata HP itu adalah virus nyata bagi generasi kita Pak. Ya punten ulakeun budak leutik anu can bisa ngabedakeun mana nu hade mana nu goreng sagede nu geus tabangka anu geus kolot bisa misakeun mana nu hade mana nu buruk memeh hees neuleuh HP hudang hees nempok nyandu alabatan rokok betul apa tidak? Aina diparatkeun ka anak urang atuh nguyek kieu ieu urang anu teu sadar Pak. Salah satu ruksakna generasi Islam selain orang terpeduli karena pendidikan agama, kita tergoda atau nanti katipu dengan kemajuan teknologi. Antum anak orang dibeliin HP. Itu sih gara-gara pemerintah penyakitnya udah. Belajar online deh dah. Belajar naon? Online. Atau belajar online. Jadi aku jeung koe dah taklim cek aing. Man ta'allama ilman bila syaikhin fa syaikhuhu syaitan. Sahaja anu belajar ilmu tanpa seorang guru, belajar ilmu karena YouTube, belajar ilmu tidak Google, fa syaikhuhu syaitan, maka guruna jurig, guruna pancena kami jadi ditahan ku menteri cenah Pak Kiai cek guru teh. Berarti eta menterina menteri cek menteri pun kami gak diinstruksi kan aku Presiden Jokowi bala berarti eta presiden katipu orang makanya iya ya kurang berbagi pengalaman Bu. Anak saya yang pertama punten karena jangan kuliah ke luar negeri anak pulau mau sekolah punten antar ini disebutnya yang keluarga boya mah yang jimat disebutnya jimat aja sakola luhur tapi henteu nyeun sakola henteu nyeun salapi deui naon sababna mung mustakmal ieu muka campuran kunaon salapina ngomong bebas anak lulus sakola hiji aja begitu lulus SD anak yang pertama panggil adik dia naon gitu sudah lulus SD selesai tentukan pilihan rek masantren apa rek sakola. Apa jawaban anak saya? Terserah abi bapaknya. Ridho aja, ridho. Ikhlas, ikhlas. Deal, deal. Salaman langsung dijawab. Masantren. Kadang iku indungna. Moal ka sanawiyah bi moal. Moal ka sempe moal. Kamana? Masantren. Pancina mana zaman teknologi ini anak harus ngerti karena komputer kudu sakola eta mah ilmu dunia anak hayang pinter komputer teu kudu sakola belikan kuliah komputer kayak becus ilmu dunia tah ini hayang bisa karena Android teu kudu sakola mah meuli Android munya peda pikiran ya becus kan ini bener kan pesantren berangkat juga pesantren dihujat di kencak atuh di bapak kolot dia terbuka karunya ke anak kira aku anak sekolah SD doang atau ke SMP burung jibu moal masantren alasan naon sederhana alasan kula cek kula kieu aing nyieun pasantren lain nyieun sekolahan lamun aing isuk pageto paeh anak aing terjadi santri siapa yang akan melanjutkan pesantren. Kadang-kadang kiai anak yang di sekolah doang muka doang jadi kiai baca aing eta pesantren berangkat untuk pesantren datang ke pesantren kula ngomong sakieu beuntar
mas santren dia di dia ulah mikiran bekal, ulah mikiran biaya, tanggung jawab aing bapak. Kamu hanya dikasih waktu 1,5 tahun harus mampu menghafal Quran 30 juz. Lamun Quran teka talar tamat hirup dia sampai kadinya aya karung di gigi imam mending kena bulungan bawa aqua dia gitu. Tapi kita sebagai orang tua ulangan saukur nitah doang kak, rangsang anak kita supaya berpikir. Bibita anak ulang ngomong ke anak, abi janjikan kalau kamu 4 bulan pertama mampu menghafal Quran 5 juz, hadiahnya umroh kontan koin mual di hutan. Umroh naik pesawat hiber. Dan alhamdulillah 3 bulan 2 minggu ulah ditelepon ku kiai, Kang udah bayar hutang ke anak. Cekai hutang naon kiai kubu-kubu. Baheula cenah keur ngasupkeun anak ka dieu akan pernah ngomong di hadapan anak kulang hidung ngadenge. Lamun 4 bulan mampu menghafal Quran 5 juz, hadiahna umroh kontan moal di hutang. Terus isukan anak akan bakal ditampilkan di atas panggung simaan 5 juz, tolong hadiri oleh kedua orang tua. Semangat berangkat ke Bogor nyaksian anak. Begitu dalam Bogor eta anak aing di luar panggung bekerja jelek. Yang nama anak aing gitu pun dia. Oh jajan lama sahur jeung eta. Begitu disaksian eta anak, ya Allah teu sadar teu karasa celak cai mata. Begitu nempo anak hafalannya rapi, bacaannya bagus, masya Allah di juz sampai ke juz 5 nereleng bae celak beci mata. Gusti anak aing bareng mikirin dan aing mikiran di mana mayar hutang aing. Tapi demi membesarkan harapan seorang anak, begitu anak pula turun tina panggung, indung narek udah ditahan kan, ulah aing be nu udah. Ih cenah anak umi, sarua anak aing. Itu gede sok ngeunah bohong begitu kan dia. Emang di mana sarua tadi kamu? Agen anak pintar jadi aku sorangan. Kayak dia ngaku dia. Anak pintar dah, anak emak. Bagian anak belek, anak badung moal ngalakasa. Pasti ka bapak. Uyah mata TS kalau ya mah anak degel mau uyah aneh. Terus gitu pun aing udah. Begitu turun dari panggung demi harapan seorang anak. Pulang ngomong ke anak, hari ini kita pulang. Kamu izin sama guru kamu. Kita pulang ke Banten. Kita bikin paspor. Buat apa bi? Umroh. Jadi kontan mau di hutang. Diberangkatkan hadiah umroh 5 juta. Alhamdulillah. Begitu beres umroh, naik balik. Pulang depan umroh buat anak. Indung hayang tidak ajak wae. Itu tidak ajak. Dina abi umroh duaan jeung sia, duaan bae. Umi moal diajak ulah. Di mah bae. Ih cenah hayang ulah, cek aing ulah. Mah bae. Orang gitu mahal. Ongkosna mah puluhan juta. Entak aing jarang mau pamajikan. Rugi. Kamakah mau pemajikan sarua jeung mau sepeda kempes atuh dia kumaha sepeda kempes dituntut ditumpakan henteu cahaya pan bebas mau pemajikan di jalan ngeunah begitu geek na pesawat pan sok diumumkeun teh kupilan para penumpang calon jemaah harapan akan sabuk pengaman karena pesawat akan take off aing mah pura-pura bego ilmu aing eta atau pekolongan ini mikir apa pekolongan paniknya dipariksa ke pramugari dipariksa ke pramugari begitu nilai kursi gula sabuk yang dipakai cek pramugari mas tolong sabuknya dipakai pesawat akan take off dijawab kukula mohon maaf mbak saya mau orang kampung nggak bisa pakainya takut rusak atau akal saletik dipakai lumayan bener tanda dipakaikan sabuk kuseta Allah lumayan ongkos puluhan juta lunas lainnya lagi eta kira-kira kieu nanti gitu andora kata atuh teu nyawa teuing aing deh atuh saya ieu tolol neankeun ka aing eta mah bedana aing keur kieu embe mundur gitu bae tinggal
Makanya salah satu pelajaran yang diulang sadaya, kenapa saya keluarkan aturan itu di rumah, anak wajib hafal Quran? Karena ingat, karena riwayat Nabi, kata Nabi apa? La taqumus sa'ah madamal Qur'anu mawjudan. Moal bakal terjadi kiamat selama ahli Quran ayatnya di dunia. Ngandung hartos kia dulur, lamun iya umur dunia hayang dipanjangkan ku Allah, cetak anak-anak kita menjadi pencinta Al-Quran. Insya bagaimana caranya? Asupkan karena pengajian, asupkan karena pasan, ulah sakulah ke sakulah. Tidak aing ngadengin lagi. Masya Allah, tabarakallah. Karena ini survei, saya melakukan survei di lapangan, Pak. Ini fakta. Di Banten eta, dari mulai Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang, Cirebon, Tangerang, tercatat 80% masyarakat Banten yang duduk di bangku sekolah ngabadeg keneh anu can becus maca Al-Quran. Ini fakta. Bahkan saeutik sarjana kebecus maca Al-Quran. Sarjana itu meninggal si sarna aja sekali. Ini bukti, Pak. Makanya wajar umat Islam gampang dilecehkan, umat Islam gampang dihina. Ulah jauh-jauh lah kamari be anyar kene Agustus 2025 etan orang Indonesia geus teu ngadenge karena omongan ulama demo besar-besaran ke Jakarta. Bener, Masya Allah, geus teu make akal sehat, Pak. Kantor polisi diduruk, kantor dewan dibeleng, terus teu make akal sehat. Gara-gara tangkolak sahroni si penyakit mah. Kemudian karangkas dibedil ya paling sahroni haram jadah deh. Lain sahroni cidadap lain. Eta sahroni dewan teh dewan dah. Lamun neangan siapa yang salah, urang-urang keneh panu salah. Bong asa ku pilih kamari eta. Mata aing terus terang bae. Ketika usim pilih kamari, datang calon dewan di Jakarta kanu kula dong nuho. Assalamualaikum Kiai. Salam. Kiai, saya kesini dari Jakarta, mohon doa dan dukungan Pak Kiai. Kula naon? Saya mau nyalon dewan Pak Kiai. Dewan mana? Pusat Pak Kiai. Oh, DPR RI. Iya Pak Kiai. Jadi wakil rakyat Pak. Iya Pak Kiai. Nah, berarti wakil aing. Itu kurang rakyat belum, kalau selalu baik. Berarti Bapak jadi wakil saya. Ya Pak Kiai. Nah, dia kebenaran. Lamun Bapak rek jadi wakil rakyat, berarti wakil pula. Pula wae nitip ka Bapak. Tolong wakilan rakyat di dunia sampai ke akhirat. Maksudnya Kiai bagaimana? Mohon maaf Pak. Selama ini yang namanya wakil rakyat hanya mewakili masyarakat di dunia doang aja. Bener kan? Ya, ketika masyarakat hayang asup ke ruangan ber-AC, rakyat pemilih urang Cidadapan teu meunang asup, cukup diwakili ku eta bae. Bener enggak? Ketika rakyat pemilih hayang naik mobil AC, naik mobil mewah, masyarakat pemilih mah teu meunang numpak, cukup diwakili ku eta bae. Ketika hayang jalan-jalan ke luar negeri menggunakan fasilitas negara, diongkosan ku negara, rakyat pemilih tidak usah ikut terbang ke luar negeri, cukup diwakili ku eta bae. Beneran enggak? Di dunia dia ngawakilan rakyat. Aing mah hayang sampai ke akhirat. Maksud Kiai bagaimana? Bisi kula jaga diponis ku Allah asup ka neraka, wayahna wakilan ku dia bae. Ya tidak yakin, tidak yakin. Waduh, Pak Kiai, kalau urusan neraka saya tidak mampu. Berarti saya salah alamat. Mending balik ya haram jadah doang. Itu tinggal orang tersadar. Nasihat ulama mesti didengi. Makanya kemarin Kapolda Carewan Kapolda, Pak Kiai, tolong bantu kami Pak, polisian daerah Banten. Kiai kan ceramah kemana-mana. Tolong jaga masyarakat Banten supaya tidak terprovokasi. Kepula tenang Pak. Urang Banten mah moal karosa kabak-kabak. Naon sababna? Urang Banten itu melek politik. Urang Banten mah nyahun kena politik. Politik itu polongo tileletik. Politik tah. Polongo tileletik. Keur memeh jadi mah ngomongna politik be nempoan kana leutik.
hari geus jadi politik nipuan kanu leutik. Tenang nih orang Banten, cuman saya titip Pak Kapolda, jangan pernah sentuh urusan agama di Banten, jangan pernah berani lecehkan agama, jangan pernah hinakan para santri dan para ulama. Lamun ulama santri dihina di Banten, jangankan santri, para kiai jawara akan tampil paling depan. Bukti kelawan nyata, bubuk roti kena mata. Ketika terjadi pecah kejadian Ahmadiyah Cikesik Pandeglang, bukan hanya santri jeung ulama jawara tampil panghalutna, betul. Gagah itu jawara. Baca jawara. Minggir kiai. Kiai mau lah bikin gelut. Isi eleh isin kadengena. Atuh isin dia. Kiai gelut eleh. Cemen. Haji Noem gelut eleh. Cemen. Ulah ngaku dulu aing dia. Ulah eleh itu. Jawara minggir. Kiai mau lah gelut lah. Bisi elehna isin. Jawara. Makanya ketika kejadian Ahmadiyah, kula memang ditugaskan ku Abu Ya Sidahu untuk mengkoordinir jawara di Lebak. Kita Abu Ya J bagian dia orang Lebak. Ya bah, sami wa ta'na. Setiap sidang kaseran jam 3:30 kene kula geus leumpah tirangkas. Ngumpulkeun jawara. Naik kana uli kula. Naik jawara kana mobil aing. Naikeun jawara kabeh. Urang Cadasari. Salat subuh di Cadasari. Teu pulang, bah, urang urangna di dieu, urang salat. Salat kiai, salat dia di kitu pun. Di cenah kiai bae, teu salat mau diajak dia bae. Ini jawara salat. Begitu salat kebel salatnya. Aing beda salat ngarokok 2 batang, can anggeus kene we setan. Cik aing jawara kebel mah tolol di kitu kuning, nya cangkeul aing nungguan. Begitu kurunyung keluar jawara. Rada kesel kula ngomong. Begitu kunya nah dia ku kebel-kebel teu ieu salat. Kayak geus teh atuh geus kitu kan ari kieu sebar rakaat atuh salat subuh di mana ge 2 tolol kitu kudu ayeuna kula nanya penasaran hari awal sabaraha tuh susu da kula mah genep kiai di 2 ieu ayeuna kayak dia tuh rosaan tuh susu genep rakaat beda jeung batur kumaha jawaban cek jawara ulah loba omong mempengker daek tinggal ya Allah tabarakallah. Makanya orang prihatin Pak. Di urang tiap tahun diayakan PHBI, tiap tahun diayakan Hari Besar Islam, tapi ternyata tidak mampu merubah pola ibadah orang. Ada apa ini? Makanya mohon maaf ya para pemuda, saya memberikan semangat kepada para pemuda ini. Perjuangkan agama, kamu tanggung jawab orang. Pemuda kudu maju terus. Awas, karena ingat perjuangan dakwah Rasul itu yang menopang dakwah Rasul adalah kalangan muda. Abu Jahal kokolot Quraisy menentang Rasulullah, tapi Rasul mengambil cara merangkul anak muda. Sayyidina Ali dirangkul, Umar bin Khattab dirangkul. Makanya mohon maaf, kita dirangkas gitu. Kula di lembur kula Pak, boga komunitas jalma sesa bobongkong. Awak pinu kutato. Muda sesa bohong, sesa juri gitu kan. Tapi alhamdulillah di kampung kami anu baheula tah tanya kajunya lembur aing mah segala pangaduan. Nu mabok di dinya, nu judi di dinya, nu ngadu kotok di dinya, jablay ge di dinya. Kula inget amanat bapak kolot kula baheula. Cek bapak kolot kula lamun kurang kuat awakna moal mampu nyekel lembur ieu. Naon sababna? Caina pangaduan. Runtah Ciujung jeung runtah Ciberak aya di dieu kabeh. Tapi kula diberi semangat ku guru kula. Tingali dakwah Rasul. Ketika ingin merubah peradaban manusia, maka akan terjadi gesekan. Ulahkeun ngararapih masyarakat dulu. Ulahkeun ngararapih rumah tangga. Ngarapih piring jeung gelas pasti aya paket rokna. Bener enggak? Itu hukum alam. Hukum alam. Apa yang kita lakukan terobosan? Alhamdulillah. Punten Pak, ayeuna di lembur kula anu baheula terkenal tukang mabok, tukang judi, tukang main adu kotok. Ayeuna punten ulahkeun nu mabok. Masyarakat hajat wani bae ngayakeun dangdutan gagah. Naon sababna? Ayeuna galak.
kebiasaan ku aing kabeh. Ayo kira itu. Ayo kan hajat yang tendang lutat lamun teu hujan aing eureun jadi kiai. Atuh kumaha carana Kak? Beda ganda. Bahkan sekarang alhamdulillah habis jenis masyarakat kami ngayatin santunan kayatin bukan hanya 10 Muharram, bukan. Tapi di masyarakat kami setiap hari Jumat beres Jumatan anak yatim kabeh di jajanan usaha pemuda. Ini udah berjalan 6 tahun Pak. Dari gerakan rokok 1 bungkus sederhana ya pemuda turutan bulan nanya ke pemuda dia ngarokok sapoe sabar bungkus 2 bungkus ke haji 2 bungkus saminggu sabaraha 14 sampai 15 bungkus bahkan sampai 20 bungkus dan ngabadek ya karokok bungkus dihangat sekula wayahna sisihkan dalam 1 minggu rokok 1 bungkus kita kumpulkan urang bere jajan budak yatim setiap hari Jumat urang santunan yatim. Sebenarnya cina yatim di ada 64 orang 64 kali seorang 30.000 cina gedenya ulah mikiran gedena kumpulkan saminggu 10.000 dari ya baju kurang lu kumat kurang tanggung jawab aing ya aing menang di Cidadak ya sugan tanggung jawab aing begitu kita mengadakan gerakan ulang ngomong tak pokok memang Jumatan sekolah wayahna pada kesepuhan beres Jumatan, beres ngadohoran, ulah wakaf bubar, kami pemuda rek mere santunan ka yatim, hayang didoakeun supaya kami bisa ngabere jajan ka budak yatim setiap hari Jumat. Aya kokol menyang kula. Laju cenah abah titah naon? Titah molotot doang. Begitu kumpul budak yatim pas Jumatan, kula ngomong di hadapan kokol. Cek kula kieu, bah hampura urang dibere mata ku Allah titah ningali dibere ceuli ku Allah titah ngadenge dibere hate ku Allah titah ngaleuyepan naon anu ku urang kadenge jeung kadeuyeun yuk urang pake mata urang deleukeun kicep budak yatim deuleuk ku urang kicep anak yatim bari tanyakeun kana diri urang masing-masing lau kuntu makana andai kata awak dia isuk pakai topai anak dia bakal jadi yatim doang gitu pikiran ku orang kabehan lamun orang isuk pakai topai anak orang bakal menjadi statusnya jadi yatim pasti doang gitu lalu pertanyaannya kalau bukan kita yang memperhatikan mereka lamun lain orang anu mereka kasih sayang kepada yatim siapa lagi naon artina ilmu luhur kitab segala-gala bimbing tapi tidak peduli kepada anak yatim hartian dibebek wae sekalian karena Allah mengklaim dalam Al-Quran ara'aital ladzi yukadzibu biddin mereka adalah pendusta agama iya tugas orang Pak mulut diayatkan, rajab diayatkan, tapi yatim dianggapkan baik, doraka kabehan. Ya awas. Karena saya orang yang paling keras dari kita semua. Ayo, kumpulkan yatim kabeh. Setiap hari Jumat, dan ini sudah berjalan 6 tahun. Dari gerakan pemuda kabeh. Rokok sabungkus kumpulkan. Ayo didorong orang. Dan alhamdulillah. Hikmahnya apa? Ketika pemuda kompak atau jakokol kayak nurut kabeh. Aku sih nurut kabeh. Jauh. Juga nih pemuda bisa nama bok doang. Juga nih pemuda bisa namain bola doang. Mohon maaf. Dibalik nakalnya anak muda kabeh hadir boga kah yang nyieun kahadean. Naon sababna kabeh dibere hate ku Allah. Hatena milik Allah menang Allah anu ngabalikeun hati manusia eta Allah makanya alhamdulillah pemuda kompak alhamdulillah gerakan seperti itu harus kita galang Pak makanya tulah titip awas jangan pernah pedulikan dan sia-siakan anak yatim dia anu kurang perhatikan makanya mohon maaf walaupun saya punya pesantren salafi
pesan itu balai rombeng Pak, balai rombeng, tapi manajemen Timur Tengah. Artinya apa? Santri kula mah teu meunang mau bekal ti mana teu meunang. Santri aing cenah urang cidadak mau beah dicabok aing balik deui. Balik deui dia itu haram jadah doang. Teu teu kaparaban tak kuat. Kenapa? Karena sabeh santri makan dijamin ku kula. Kitab aing nu meulikeun. Hayang kawin dikawinkeun ku aing. Ih, kumaha teu ngeunah santri aing. Mantap pemuda urang cidadak anu laku kanu aing ya. Kawinkeun ku aing. Ngan aing mah teu narima ini hampura teu narima. Bab santri kula mah lalaki kabeh. Kula mah teu narima santri nikah. Naon sababna aing ngora keneh. Isi aingna lu bogoh. Lamun santri bogoh ka santri bisa dicaram ku aing, tapi lamun aing nu bogoh ka santri rek saha nu wani ngaram aing. Bener kan enggak? Mantap aing mah teu wani urusan nikah. Wah, urusan lalaki bae. Ngeunah lalaki mah beuteungan. Makanya mohon maaf. Ini jadi pelajaran ngagi urang sadaya. Cikal bakal umat Islam terbelakang karena urang terpeduli karena agama terpeduli karena pendidikan makanya di aina lamun urang sayang karena generasi urang perhatikan dari sekarang anak-anak urang hiji perhatikan sholatna insya punten bu ketika urang hidup sangsara rezeki diberi serat ku Allah ulah wa kamaido ka Allah periksa heula di imah urang aya anak urang sok ninggalkeun salat lamun aya nu ngeusian imah urang nu salat berarti tangkorak si eta panyakitna ulah hese-hese si eta panyakitna makanya ya di antara keluhan masyarakat di antara keluhan manusia hidup di dunia KBG anu jadi pikiran dina otak orang tentang ma'isyah kehidupan komo zaman ayeuna sagala mahal mas ayeuna mahal mantap rek kawin dia rada mikir si ayeuna mas mahal alhamdulillah mas mahal alhamdulillah rek kawin deui teu jadi kira emas mahal ya awas ulah titip ulah dijadikan penyebab kurang jauh jeung Allah karena hidup kurang susah di dunia. Dalam sebuah hadis Gusti Allah pernah mengatakan, Gusti Allah, ya ibna Adam, la takhafanna min zi sultan, ma dama sultani baqiyan. Gusti Allah, hei jelema, hei anak Adam, hai manusia, la takhafanna min di sultan. Jangan pernah sekali-kali kamu takut kepada orang yang diberikan kekuasaan. Ulah sieun ka jarok, ulah sieun ka bupati, ulah sieun ka gubernur, ulah sieun ka presiden. Sebab mereka yang diberikan kekuasaan ku Allah, madama sultani baqiyan, selama kekuasaan aing cek Allah nangtung kene ulah sieun ka jalma anu diberi kekuasaan. Hiji. Pesan yang kedua, yabna Adam, la takhsha min daiqir rizqi madama khazaini malyanan. Wahai manusia, ulah sieun kabeakan rizki ti aing cek Allah madama khazaini malyanan, selama gudang rizki aing pinuh keneh cek Allah. Ya. Ulah sieun duit urang beak, ulah sieun harta urang ludes, selama gudang harta Allah loba keneh. Timbul pertanyaan ke ibu-ibu, pan kami maka haji diberi milikna ku Allah tilok gede, menta mah unggal poe meber unggal peting tapi diberi leutik ku Allah. Ya punya meber nama meber unggal poe. Komo eta doa keuteuh teh doa salat duha. Cek aing mah doa keureuweut eta sia teh. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu.
Ya Allah, lamun milik kami di langit pang turun, lamun milik di handap tanah pang keluar, lamun eta milik jauh pang deket, lamun milik eta gati pang gampang, lamun eta milik saeutik pang tambah. Kekeriwut kayaknya tuh. Bener kan? Iya Bu. Urang minta rezeki ke Allah. Kari-kari diberi rezeki ku Allah. Terbeda kieu meh kahartos. Ibu boga duit di dompet. Nah dompet ibu aya duit ratusan ribu aya, 50 ribuan aya, 10 ribuan aya, 2 ribuan aya. Anak ibu umur 2 tahun minta jajan ke ibu, kira-kira mau diberi ku ibu nu mana? Itolol dia. Mana nu dibikin ku urang ke anak nu mana? Naon ibu teu boga duit tulaina aya. Urang minta ka Allah diberi rezeki ulah waka maido ka Allah buah mah bade Allah geus diakeun stok rezeki budak ieu. Itolol. Ya mereka hartos. Ketika anak urang umur 1 tahun minta jajan ka urang, pasti anu dibikin ku urang duit nu mana? 2.000. Pertanyaanana, kunaon ibu teu mere anu 100.000? Disileungit. Bener kan teh? Lain duitna doang nu leungit, bisi jeung anak-anakna nu leungit. Bener? Ayeuna urang balikeun kana diri urang tah kasus tadi. Ketika urang meper doa ka Allah, kari-kari ku Allah diberi leutik, ulah nando ka Allah, nu matak diberi leutik, Allah karunyaeun ka urang, urangna bisi leungit. Bener kan teh? Bisi leungit. Lamun salaki teteh diberi rezeki ku Allah sapoe 100 juta, yakin salaki dia bakal leungit di imah. Moal ngajedog di imah, sumpah moal ngajedog di imah. Bener kan teh? Pilih ayeuna mending salaki boga milik sapoe 10.000 atau 100 juta. Dia. Ragu-ragu mah kamu nanya. Hejo ieu deh kana ditanya kada banyak. Ternyata iya satu pelajaran berharga udah ketika orang ngadu ke Allah minta ke Allah diberi letik justru Allah karunyaeun ka urang. Lamun urang diberi bluk sakaligus urangna bisi loba laga, lamun loba laga urangna bisi leungit. Leungit hartina leungit harga dirina, leungit kepercayaanana. Lumantak ulah eureun urang minta ke Allah. Insya hartos kira-kira lamun kaharti kula aya amanat di Bapak Kolot, cek Bapak Kolot kula kieu ji di mana dia ceramah lamun jamaah kabeh geus ngarti eureunana. Dihampir eta mah amanat Pak. Tak kali dia baca kaharti tancan. Kaharti tancan. Kan kaharti keneh. Harita nini kula aya di bulieu. Cek nini kula ji magerek amanat. Kula naon di mana bae haji ceramah lamun geus leuwih ti sajam eta nu ngadengkeun can ngarti keneh bae atuh mending balik dia ji capek-capek ceramah mending hees. Terus mudah-mudahan ieu pengorbanan masyarakat Cidadak layakeun Isra wal Mi'raj mudah-mudahan dibalas ku Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu leres eta hidayah ti Allah anu lepat dina tanpa dados mugi ageng hapunten. Sakitu nu kapihatur akhirul kalam hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi. Hah? Nah. Oh, atuh jalma aki-aki nu ada di dieu. Borongan we. Borongan sok murah. Orang ada oleh Allah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Qayyum wa sholli ala sayyidina awwalil akhirin. Barik sallallahu radhiyallahu ta'ala min kulli sahabat Rasulillah ajma'in. Ya mujibas sa'ilin wa ya khairal mas'ulin istajib du'a ya Allah. Hamdan ya bi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi subhanak. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله وأحينا بلا إله إلا الله وتوفنا مع لا إله إلا الله وادخلنا الجنة بلا إله إلا الله واحشرنا يوم القيامة في زمرة من قال لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل وسلم على جميع المرسلين والحمد لله رب العالمين تحياتنا في هذه الحلقة هداني الله وإياكم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.